Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun wa salatul khusufi li syamsi wa salatul khusufi lil qamari. Faslun ari eta sahiji pasal wa salatul khusufi sareng ari salat gerhana lisamsi pikeun matahari wa salatul khusufi sareng salat gerhana lil qamari pikeun samagaha bulan. Kulun eta tetep tina saban-saban minhuma tina ieu khusuf sareng khusuf sunnatun muakkadatun ari hukumna sunnah muakkad. Fa in patat maka lamun farat naon hadhihi salatu ieu salat lam nuqdo maka teu kedah ngodoan ieu man ayalam yusra tegasna mah teu disyariatkeun naon qadauha ngodoana ieu salat. Wa yusolli sareng sunah salat di kusufi syamsi karena gerhana matahari wa khusufil qamari sareng gerhana bulan rakaataini kana 2 rakaat. Jantan salat gerhana mah 2 rakaat. Yuhrimu takbiratul ihram yujami biniyati salatil khusufi kalawan niat salat gerhana summa ba'dal ibtitahi satarasna sabadana ngaos ibtitah wa ta'awudzi sareng ta'awudz yaqra'a maca ieu man al-fatihata kana surah Fatihah wa yarka'u sareng ruku ieu man summa yarfa'u teras ngangkatkeun ieu man ra'sahu kana mastakana ieu man minar ruku'i tina ruku summa yata'dilu terasna i'tidal ieu man summa yaqra'a saparantos i'tidal maca deui man al-fatihata kana surat Fatihah hasanian anu kaduana summa yarka'u terasna ruku sanian anu kadua khofa anu langkung enteng minal ladzi qablahu tina perkara samemehna anu kadua. Jadi ruku kahiji mah rada lami rukuna teh, ruku nu kadua mah rada terehan. Sumaya tadilu terasna itidal sanian anu kaduana saparantos ruku itidal deui sumaya sujudu tersujud ieu man sajadata ini kana 2 kali sujud bituma ninatin kalawan tumaninahna dina sujud fil kulli tin bituma ninati kalawan tumaninah fil kulli dina sadayana. Summa yusolli saterasna salat ijal marakaatan kana rakaat saniatan nu kadua dikiyama ini kalawan 2 adegan wa qiraata ini sareng 2 kawas surat al-Fatihah wa ruku'a ini sareng 2 kali ruku wa tidala ini sareng 2 kali iktidal wa sujuda ini sareng 2 kali sujud. Wa hadza sareng ieu anu disebatan di luhur eta makna qaulihi makna dawuhanna musannif fi kulli rakaatin eta tetep tina saban-saban rakaat min khumatina rakaataini eta qiyamani ari ngadeg 2 kali yutilu anu manjangkeun si jalma al qiraata kana bacaanana fihi ma dina eta qiyamani. Jadi saparantos Fatihah ngaos surat nu panjang. Kama sayati sapatos keterangan nu bakal datang
wa fi kulli rakatin jeung dina saban-saban rakaat ruku'ani ari dua ruku yutilu anu manjangkeun ieu jalmi at-tasbiha kana ngaos tasbih nalika ruku fihi ma tegasna mah dina dua ruku duna sujudi henteu manjangkeun tasbih jalma dina nalika sujud wala yutawiluhu maka ulah manjangkeun si man kana bacaan dina eta sujud bahwa sareng ari ieu pendapat teh eta ahadu wajhaini salah sahiji tina dua pendapat lakini sahihu akan tatapina pendapat nu sahih mah annahu sanyana ari si jalma eta yutawiluha manjangkeun disunahkeun manjangkeun kana bacaan tasbih nalika sujud nahwa ruku seperti manjangkeunana tasbih nalika ruku alladzi qablahu anu samemeh sujud wayah tubuh sareng khutbah sa'al imamu imam ba'dahuma saparantos rakaataini salat al-kusufi tegasna saparantos salat kusuf wal khusyufi sareng salat khusyuf gerhana matahari atau nanti gerhana bulan khutbata ini karena dua khutbah ka khutbah tayil jumu'ati seperti dua kali khutbah nalika salat Jumat fil arkani dina pirang-pirang rukuna wasyuruti jeung dina pirang-pirang syaratna rukuna khutbah sama gaha sami seperti rukun sareng salatna khutbah Jumat wayu hisu sareng ngadorong ngajak saha si khatib anasa ka umatna ka manusia fi khutbataini dina nalika khutbah dua ala taubati supaya tobat inas minadzunubi tina pirang-pirang dosa wala fi'il khairi sareng kana supaya midamel inas kana kasayan min sodaqatin boh bentukna sedekah wa idkin atawa ngamerdekakeun budak wa nahwi zalika tanapi saumpamina sedekah sareng ngamerdekakeun budak wa yusiru sareng ngalonkeun imam ngalaunkeun suarana imam bil qiraati nalika maca surah fi kusufi samsi dina nalika salat samagaha matahari jadi sama gaha matahari mah dilaunkeun suantena disirkeun waya jaru jeung narikeun imam bi qiraati kana awasanana fi khusufil qamari nalika gerhana bulan benten sareng gerhana matahari gerhana bulan mah kedah narikeun awasanana watafutu sareng forot atau napi saeb naon salat kusufi syamsi salat gerhana matahari bil injilai kalawan sabab narima caang bil munkasifi pikeun panon poe anu gerhana wabi guru biha sareng kalawan surutna eta panon poe kasyifatan tingkahna bari gerhana matahari watafutu salatu khusyuf fil qamari sareng porot atau nabi seep salat gerhana bulan bil injilai kalawan sabab narima caang wa tulu'i syamsi sareng bijilna panon poe la bitulu'il fajri sanes kalawan sabab bijilna fajar wala bi gurubiha sareng sanes karena gurubna atau surutna panon poe khosifan tingkahna bari gerhana bulan falata butuh maka disebut porot naon as-sholatu salat gerhana bulan.